Bismillahirrahmanirrahim. Urang macana dom pikeun ngeling-ngeling keluarga urang kabehan. Ayeuna dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Awas di zaman ayeuna loba penghancur agama ngaruksak anak sekolah termasuk anak belita. Ayeuna zaman modern bermacam-macam tayangan eusina pamaksiatan nu akhirna kecanduan. Memang anak katempona hanteu ulin ka mamana nongton loba nu doraka di HP indung bapana. Lamun geus kecanduan ka indung bapa ngalawan sebab nempo kekerasan akhirna wani ngalawan. Cobalah didik agama supaya ulah cilaka anakna